yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan baik. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi. Sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10. Hiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam, status muslim teu meunang kafir. Wa kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan. Ilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang. Opat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun. Oh kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana koran lain kiai teu kuyai mun nya ge maca kitab ita baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi urang ku hari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang geus. Nah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyalamatkan diri orang baik. Si aya kiai anu ngajakan, oh kiai geus mangga jang kiai bae teh mangga. Nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae dikitu. Sia, aing mah hiber. Geus beres. Ulah sok sia. Mejeuna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah. Kiai kudu disoan badal kos itu. Sia goblok, kiai lebih goblok. Tolol tungtuna turut bejeun kiai. Aduh, ampun. Kelima
kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca moal aya dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajen teh nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena menang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot blon nu jelas kudu adil urang neangan adil hese ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acat berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelya-pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan cambangan jadi urang neuleuh tanjak da ge asana betah urang barang neuleuh presiden atawa raja urang ya ini mah beti kali eueuh kumisan eueuh janggotan macam ulah datang ka kos kitu teu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didumling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang bakal ditanya engke ieu mah nunggeus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nunggeus mah geus ieu nu endek bae endek. Nah, deuleu ku urang mana nu gagah lalaki sebenarnya aya we ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe bang kumaha gitu 9 zaroin ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga dedengan sampurna dedeluan sampurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngalana mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kasifatan ku sifat basol basor basol ro basol panjana cadel jadi basol ye ro lain l tungtuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh gitulah persyaratan jadi pemimpin Imamul Azam presiden raja atawa di bawah dunah yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT itu teh raja RT teh sakarajaannya ana wae sa RT
Nyaritakeun RT raja atuh pakai celana pendek pada RT raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pamimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara. Nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di bai'at di zaman baheula pertama nu di bai'at ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di bai'at jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah sarua ketika Sayyidina Umar di bai'at jadi pemimpin sarua sedihun Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji di bai'at lain hayang di bai'at tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabai'atnya dijadikeun pamimpin. Mentek ditutup Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, satahun ko sabulan, sabulan ko saminggu, saminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kaiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, dan diperkirakan bulan eta hujan baik. Jadi diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun
eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teu hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing tejaradi pepelakan numlak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing tejaradi nah lamun geus eta terjadi eta mah geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus ada ngagejlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi Masya Allah ieu mujizat Kangjeng Nabi kula wasok mutalaah ni mujizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecrek hujan engke aya suara ti berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ti wetan atau ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang nah ieu ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkalan panas ongkoh musim hujan tapi panas ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan slow bapan gue naik mobil do mau Fortuner AC-na gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank nah iya ke di akhir zaman baru dah jin ke baru gak hutang kabeh Masya Allah penelian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka sahabat caricing bae maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek blus kuya maka cai aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka jadi ngagejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae masa sih cak hatena neraka kan seuneu jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan weruh sadurunge winara sahabat teh masih kene culak-cileuk banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkeun kunyana anjeula jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian biasa berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah
kunaon bisa kes kitu ya Rasulullah, bisa jereba berduyun-duyun ka neraka? Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin, mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisana. Tok sama kos gitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia daek ngadengekeun atuh teu ngaji. Ya aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Mungkin dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, itu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka tuh bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari maca kitab. Waduh, cak mah di majelis makan yang agen teu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Eueuh, mantak aing ngomong kos kitu teh, bibisaanan teh mah kiai sakeun teh. Ya tuh aja nih bibisan aing. Itu percaya sia. Atuh babagi bae ge di akhirat. Dah, coba surga mah lain nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Sombongan nu kitu mah meujeuhna. Pajar baik bener bae sombong lah. Pangkorak sia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman. Aya kitabna beuli. Geus mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadaengkeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Asalna lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun. Awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cek sahabat. Lima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa. Dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi. Berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona. Ada udang di balik. Aduh. Ewa ongkos nulungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng hukum ge. Aya rangda katabrak sepeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cek cenah. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya. Goblok tadi pendi blon. Orang ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Cek Kangjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak. Ya, masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Berarti nya anak keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget, je par ka dagang-dagang atuh.
kaget sahabat ge pan gak dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah anu teriba dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa tah cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling pajar maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus sakira teh teu nyahoan korupsi nya mah sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah nih air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral mah je ini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyahoeun maksudna ditekeun situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu cenah ngomong aing mah teu betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu nyana endek inteleka ieu urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae. Waktu sekolah ye, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah aing mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebel-kebel Sunda deui bae nya ge. Aduh, masyaallah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mukjizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjengna nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam kadua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang yas'auna mah lumpat sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam horeng bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi mah ka aing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sareng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD teu beda saeutik can ja akur sok deuleu naon nu eueuh kuari
di BSD lamun di Amerika orang ningali minuman bebas, orang turun di pesawat di Abu Dhabi, minuman timimiti segede cinggir datang ke segede awak, minuman haram aya digelar di Abu Dhabi. Cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman pohara. Meuli urang roti di dinya, plak nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka. Aya gambaran jerona roti kula gitu bebeja kan nu sejen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh barulut tempat teh di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli detik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti teh naon sih. Maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia. Geus ditutupkan deh ku kula lah. Dia kan banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Geus beres. Haji caritana ieu kan aya ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempat di bandara teh. Di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim. Eta di Abu Dhabi, kos itu di Abu Dhabi encan di jerona, eta kakarak di bandara. Masya Allah Karim, encan di Amerika, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakeun ke kacamat gitu. Pan nanyakeun kacamat berarti rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat, camat anu gaul tapi camat. Saha? Itu jauh kalau waktu jauh gitu, jauh jasa. 1, 2, 3, 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus siapa semuanya satelitnya tadi mana? Dasar lembur siapa? Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui. Qolilan bahasa qalil teh saeutik agol min golil. Jadi itu bahasa kajian agol min golil. Leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang mah. Saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui. Nyana negakeun ke hak, negakeun adil, jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh, ku berbagai masyarakat, ku berbagai tapi tetap aya bae cak Kangjeng Nabi. Datang ke Imam Mahdi turun, datang ke Dajjal aya we hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji. Cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita. Iyalah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman. Geus kuari mah zaman geus karasa cepet, waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerk satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal dibaret geus eukeur malah nah ieu tinggal hujan ngecerk satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetap urang memantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun
pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketikanya nangaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet. Mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet. Amin ya rabbal. Watanakidul imamatu bisa sah jadi pemimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum. Artina nu milih nanti kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama beat kulantaran beat teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ayat tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa. Nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos kitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai ti ketua ti kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakatna menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai nu gos kitu aya lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang aya eueuh aya urang Pasar Kemis aya eueuh sia mah aya bae kagak deketan ka Cilongok sia. Sia mah ka aing meureun kajen kumaha ge dasarna sia mah ekstrim. Nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah
sah. Berarti kasipatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah. Berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi ente sakabeh na ieu mah kabeh kita milih. Nu embung dibere duit. Anu embung ge dibere mobil. Keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa karana eta kos kitu. Mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu moal beres nagara. Nyana nu sok pidato, wow, rosy, wal, naon gara kadituna? Finar cek nyana, ya, rosy wal murtasi finar, nyogok nyung narima sogok kandaraka, hulu nyana, tas dibere motor mio, ne cekal huluna, hei, Aisyah ngomong goblok, iya ngomong, itu bareres boleh dia. Okos jalan badu di kota, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bayar nanaun, Allahu Akbar, pas azan, Allahu Akbar, hes, tiap tadi Allahu Akbar, beratas itu, Allahu Akbar, bayar azan, hes, tekan tu beres eta, gisbalikan orang ngaji, kuari hudangkeun awak urang nuker hes. Supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah eueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob bayatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara syaratna sifatus suhud kudu sahnya jadi saksi berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nagenya nama henteu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jerona kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut aja nyanang ke kumaha nyambutna wih sebuah nirwana lain Kangjeng Nabi nyarekeun nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa
Jadi geus eueuh agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Numantak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun geus kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam. Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing. Tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah. Khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus ka ditu acak-acakan. Nya khairul qurun qarni, terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkan diri orang nu ngarunyaan ka diri orang, iwati diri orang batur mangan sakadar huhahehe doang. Mantak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung bendu na lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep biasa ka kiai itu batu. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama. Itu semua kan mah meunang bae, anu mengkredit meunang, segala meunang. Kalau deposito meunang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa ka jana mah. Benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam. Masya Allah. Dah ini nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan. Di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi. Nu milihna ulama ruasa wujuhin nas. Yakni nu kasipatan ku sipatus suhud, sifat adalah sahnya jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema, ku tokoh-tokoh, ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan, nyana mingkina dengan prima ngeunaheun teu lucalece. Falamma al-qawsaru ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Allahu a'lamu bimuradikala. Ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ngucap-ngucapin lapad alku nibakeun sirakawe amrun lil izni yaiku parentah kadua ngirinan litaqadimi raqaihim kalawan andinginakeun nibakeun ane sahara kabeh tawassulan bihi
Ara-ara gawe lantaran kalawan Kangjeng Nabi Musa tawasulan kena ara-ara tawasul kalawan Musa tawasul tetaktik ilahi dari lagi mari ngalairkeun hak falamal kau maka samang-samang sanibakeun ya sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampara sahara lan tetekeun sahara pirang-pirang tetekeun sahara saharu maka pada ngalalihir ya sahara kabeh ayunan sing pirang-pirang mata manusia Salapuhan hakikati dokia tegese molahakeun ya sahara kabeh ing ayunan nas saking hakikat nemone ayunan nas wasarhabu namring mamadani ya sahara kabehum ing nas khawafuhum tegese mamadani ya sahara kabehum ing nas haitsu khayaluha hayatan tasa sekira-kira ngareka ya sahara kabeh ing hibal wa isyahum ayatan tasa ing ulah kang gede atawa ayatan ing ulah tasa kang luar leori hayah waja'u lantag kaya sahara kabeh bisirin nazim kalawan sihir kang agung wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون والله أعلم بمرادي ووحينا lan ngawahyu wanisun agung ila Musa maring Kangjeng Nabi Musa an alqi yen tan nibakeun sira Musa asoka ing tetekeun sira Musa paida maka kaget ia utawi asotal iku ngaleg-legan ya aso bihapi ihdatain kalawan den buang salah sawijine tarar minal afsi saking asal talqop mana netap dali itu tegese ngaleg-leg iya aso maya pikuna ing barang kang nyarulap ya sahara kabeh yaqlibuna tegese ngabalikeun ya sahara kabeh bitumuhim kalawan tipu sulape ya sahara waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradi makatuni bapa haqq sabata tegese tetep ya hak wa dhahara lan lahir ya haqq wa batala ma kanu ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saro kabeh ya'maluna iku migawe ya saro kabeh minasiri saking sihir gulibuna likawang qalabu sogin Allahu a'lamu bimuradi maka dan lini ya Fir'aun wa kaum tegese Fir'aun wa kaumuhu lan kaum Fir'aun hunalika ing dalam kene panggonan wa qalabu lan nerima kebalik ya sahara kabeh
sogirina lekang hina kabeh soru dalilina geus dadi azaro kabeh ku kang hina kabeh wa ulqiyas saharatu sajidin lan den tibakeun apa pirang-pirang ahli sihir sajidin lekang sujud kabeh qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qalu ngucap ya sawa kabeh tiap ngucapin lapan aman nang imankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan pangeran alam kabeh Rabbi Musa tegese pangeran Musa wa Harun lan Harun li ilmihim kana waruh saharah kabeh bi anna ma syahaduhu kalawan satuhune barang kang nyakseni ya saharah kabeh ing ma minal asa saking tetekan la yata'atta bisihri ikora narima tekaya ma kalawan sihir bisihri kalawan sihir gedekeun saeutik pisan teh. Sebelum enggak san Kak. Allah karim. Beneran ieu teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat. Nyaritakeun tentang ngaduna sihir jeung mukjizat. Masya Allah. Setiap Rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya ketinggali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun Nabi dibere mujizat tanding nasir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ke kuari. Terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mujizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tahu. Sekali jadi. Pertandingan. Duh cenah masih amat jadi kiai.
kos gitu mah cuma lain pikiain meureun can ge jadi kiai geus ieu eta cenah besi ditelu tuh kayak di ujung-ujung nama paeh bae di paeh perang syahid paeh ragag cilaka syahid paeh ditelu syahid siapa amin bangun dek neluh kaing iya tidak sekarang itu Masya Allah kayak orang kaget ya orang mah atuh boga pendamping belah dituna Gusti Allah besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin aya malaikat teh dampingi urang mantap urang teh ye urang segede urang we kadang-kadang sok aya aneh kumaha anehna anehna kadang-kadang urang hee si peuting anu najong eta teh maksudna mah eta teh tidak hudak malaikat teh lamun lain malaikat jin meureun salah jalan jin ge ai hampura cek aing salah jalan kata aja urang ngan urang mah geus udang teh jam sabaraha jam 2 deuh puting kene sial jasa rep deui bola pada tanah Allah eta teh geus aya bimbingan berarti urang lamun sering maca sholawat deui wiridan mah sholawat kakula sok anu maksa mantau wiridan jetu sholawat datang keluar mah dibere sholawat di bae cek geus ai sia kumaha sholawat teh ka Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat hayang naon ujianana sia masuk hararese jasa beda sholawat teh ngomong yang babaturanna ieu sholawat di itu sia yang naon nah urang dibimbing ku Allah dibimbing ku malaikat lain lalagaan bimbingan lamun cacak eueuh bimbingan moal kuat tumantak kuat ge seorang penegak agama aya ngabimbing boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah ulah nafsu ulah cilaka dibimbing ku Allah tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting kudu zikir maca sholawat kakarak di jero hate ngegelempeng blek beda di jero hate teh aya eusian eusi teh eusi ma'rifatullah nu mawa wani nu mawa teges anu mawa lesang marifat ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang ai hartina teu lesang teh aya muatan bae ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat kos kitu bae kan tuh atuh teu bener kumaha aja sia makarar itu eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho sok ayo nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung kuarir kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada pilgub muatan eta teh kos kitu henteu cenah kunaon mah ikhlas sod ikhlas ka dieu coba ka dieu sia soda kumaha soda goblok ikhlas ya balik baik kayak mah tadi ongkosan sial capek ongkos bener kan Bon nah iman newak nu aya bae lah padahal lain kanyana bae kasih ge sarua ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges geus engke kadengeun ge lain deui. Saya teh si mana? Si anu.
ngadiran kiai nantu kampanye nyatakeun nantu kiai kos kitu ye tah mulai heuy teh kiai pinter teh pinter tinggal pinter mudah gitu ngajakan ke partai beres sama kiai ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko nya meungeunah dibere duit aing tuh nu mantak babagi po datuh ya gara-gara sampai keleti kos kiai ya aduh Masya Allah katara aya muatan urang ngadengekeun ya ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai nu hajat muludan rajaban antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun resep kula ngadengekeun teh resep batur mah cenah teu resep kana kula teu kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari embung lah imam besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah aing ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan gitu aing ngadengekeun mah ngarokok teh naon teh lah sok ngadengekeun gua teu kebal haju bae muatan katara kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara kajian ku kumaha ge geus eueuh nu teu katara saeutik ge urang ngaji bilagah teh aya makom likuli makom makol likuli medan rijal aya muktado nganyahoan urang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan urang horeng harga mati atuh urang mah teh nyaho pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfina ka NU-NUan nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah kaluar tina jalur deuk saha mata resep ngadengekeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu henteu salah nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga ya paranti nah atuh ieu mantak ngaji di elun-elun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak di elun situasi makom ayo naik naon ieu tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan ieu muatanna NU muatanna partai muatanna kitu pilkada pilgub atuh bakal kanyawan nah tina muatan-muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah Maha Uninga tak kula geus dibere embung muatan-muatan gitu teh ngaji be ngeunaheun sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk los sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo jaing mah teu ngausum ngamarahan nyana maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadengekeun los berarti menang hidayah teu daek nyana mundur bae ngajina yu didinya mah didinya di Cilogon urang jauh ceuk abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bong aing lamun sasalaman ceuk nya teh poe aing carekan malulu itu konon ngomong gitu tuh sia ngaji ongko aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanana mah menta deui
emang kula teu nyawa tuh nyawa jadi mah direkam ge embung tiba lagi ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegersepeun ka kula teh rekamanna mah boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan teu nanaon kula mah hari nyana aya mangpaat nama tu mangga bae henteu aju kula bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah hendak eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamarentah henteu ka bupati deket ka gubernur deket komorano karno pernah shooting bareng ben baheula gara-gara sapeker koski jadi kieu eta atuh teu bendu teu naon ka WH ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa bae ieu ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat hendeuk diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat walanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kolon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya na mah engke ku Amerika ge moal ditembak moalnya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakeun hook luru aing ka sia budak beladik goplak nu kan bener kan paeh sia namanya sepira aki-aki atuh teu kudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung. Nah, iya ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamurrum marus percis okos mega bae leumpang gunung ge engke bae leumpang tiup ku balikat isapet rat lelempangan ka kakale aju Watarol jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan
Wah, pohara jasa. Masya Allah. Lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan. Teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal. Roh ararasu ngeguh jelema. Nu tadina sepi eueuh sasah. Wabeh boy kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nantangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah Raja Yaman, Raja Indonesia, udang. Ngaku sih jadi raja. Hah? Kayak udang, Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene we can nyaho. Bawa jadi bonte, itu bayar tuh nungges. Coba Soekarno, udah. Kayak dia udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cak Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup. Giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana. Kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup ngun ku gede genana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat dek ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu boga sejarah dunia, boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Nundek dicaritakeun ngarangtung jelema kabeh malaikat Jibril cicing di tengah di hareup Kangjeng Nabi urang malaikat Jibril Mikail di belah katuhu Jibril Mikail Israfil belah kenca Kangjeng Nabi di hareup plak kumpulkeun ku Gusti Allah فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung amal kenaon nu disampaikan ku para rasul ka maranehanana. Masya Allah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti.
kaulah mudik ieu milu mudik dekat Jawa Tengah Pak dekat Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja kabelah dia manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu tok Jogja deui isi jalan nu mana dekat Surabaya ge teu nyaho nanya atawa nyana nanya Pak ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dia supaya teu nyaho nanya berarti Pak kula teh hayang kawin hayu hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya mah ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak muncak bapak 4 kula 4 muncak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mantak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tas 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya kasih geus sabaraha kali aing abah dia bere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan Bari bah, ya mah boga duit, ajo minta duit separit ya mentana. Mio separit tah mio. Oh sia he diberi kemana mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Menang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor di motor naon? Motor Mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali padahal mah nanya nyaun jangan umang belikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae-pae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun. Kumaha ditanya tuh urang ku Gusti Allah, nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu menang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho. Cek urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Pangulun Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya
Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup. Beye. Aing mah lain nanya rajana lain. Kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul. Nu nyampaikeun nu tabligh, nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia. Abdi harita teh gitumui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muin ih kuari ngana ngeungeunahana mui nagara sia saharita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal nu formil dipanggil eta mah geus teu bares mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikeun pernah cara nyampaikeun aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikeun nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deh kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebab bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh masyaallah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabina nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka urang lah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh pan wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina hehe wahara jasa ari tatangga nama nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga sincek milu nyana digawe jeung encek tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan nu ieu
wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame. Wala nas'alannal mursalin, para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampekeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejeleh. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita kiai Pulan, abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin, cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana, cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songek siana nu teu daek falanakusson alaihim. Allah jaritakeun neunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya wala nas'alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika urang dikahareupeun kiai anu sia di zaman anu nyampeikeun teu henteu kunaon sia dititipan ilmu teu nyampeikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh, umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah, umat ditanya, para wali ditanya, umat ditanya, kiai ditanya kabeh, mana ting rame enak. Nah, wa ma kunna ghaibin. Sabenerna mah atuh aing teu gaib. Eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu. Nyaho tentang nyampaikeun para rasul, nyaho pisan atuh uning pisan. Jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge, si ieu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu ngamalkeun setengah, si ieu narima, si ieu ngamalkeun poara, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanaqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Eueuh gaib jeung Gusti Allah. Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang. Tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji. Lempang ngajina nyaho, aing ngadengekeun nganyaho, haju ngamalkeun nyaho, penting sia hudang haju tahajud. Aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran. Ditanya ku aing hijau padahal mah aing geus nyaho falanaqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun. Geus kebelah dia. Ya sia, zaman sasya, abdi bareng jeung si itu hirupna. Pernah sia, ngadege urang teh kiai. Pernah. Ngamalkeun. Gusti maha uninga, teu kaburu Gusti. Naon bae kasibukan sia? Abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia anu di pabrik? Aya tuh itu. Sia ka di pabrik. Sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat bah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin udah gaib. Nek ngomong naon sia, aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik palajeng sia, malah sakontrakan sangarendeng, sia mah ja salat sia nu henteu. Nah,
nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh ndek lompat ka mana sia ayo sia dalu wamakun la goibin waduh gaib jago sia mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aja dicarekan ini lompat ka mana ya ini lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna goibin tanya hiji-hiji bari Allah nya lu goib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek joreng nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongkokkeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo
apa lobaan ngadengkeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengkeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah melotot pegahan engkos kol budaya we kieu tinggal nyi hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh dirinya bae heulana eta melotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya hajina teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia aing bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh. Iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing haji, dia tuh lagi hampura tang geus rada deres sakitu mah. Kula deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus hampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete nyawaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pan nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balancak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoal di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa taruhana pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen helanan besi teka bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan helanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugih mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit ial teh Ki Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang Anu sekian meter Mang Anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang Anu lain teu butuh kitu nya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tangeunaheun urang ngadengena bejakeun gas dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima tarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji Anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet kos kieu tah ilah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna kangjeng nabina di dieu
maksudna naon eta Kangjeng Nabi didinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh panderina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi didinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun naon cak Jibril ulah bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah long nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh ka dieu maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka sahaya kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun pohara ieu kaciri ta nu sok maca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna teu bisa jam 9 mah teangan didinya tihang jang nyalan deh tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana Arwata ke baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan latuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur mujuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main simplong melulu ja aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah apa eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk jasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pasti tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi kadieu eta lah aya bae coba tang ya
tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kelekep kunaon kredit cek kira teh lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah yeuh jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika urang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jorek Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam.